illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la. Jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal, tawakal, tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah, ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3, hiji tawakal jang urang. Naik seetik solihin wali taslim, naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon. Ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kukumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajen di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula mah tenang cegeuna. Eta urang ngomong maneuneun kan nya. Heuh bangunna ngeuneun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantak ge. Tapi halan kok kotok asane. Tah mantap kula tenang jak jada moal. Wajen guku mah ge nukula tetep nukula bae, nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho, kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang, tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup tenang. Modalan kurang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang airi bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, tayatalah Hatim Asom hebat. Ditanya deui nomor kadua tina opat naon? Nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha ge sebab ieu mah bagian kula.
Moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheulana. Dua aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh maji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu kauntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masam iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu saja cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mas berapa ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaheun kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna udah seri dah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek atim asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah tadi nu mantak urang haju daya ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut tama jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah
lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet ku dua dirempet aju nyedak cek nyana teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyana teh ngedakeun biasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadieu teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewa na ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan mah ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jak nyana ieu sararial jasa jak nyana sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjet dasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aju terus bae ga urang mah neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sakeude kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgoleh padahal mah teu mabok teh naon
teu mabok teu eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu dedeulean nu ieu teh pan dirobah. Lah. Kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu teh ku urang di kieu-kieu wal bisa. Dirobah ku Allah dedeuleunana teh. Misalna urang misar maot teh. Misal molotot nyana. Tah, neuleun nu kamari ngabonceng si Mbak teh. Araya tah di dinya teh. Kadeuleu oh. Ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu. Tah, nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu. Nu kamari teh nipu teh kadeuleu. Nu kamari naon di urang misar coba sebutan buat kadareuleun amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallah dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horengana walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae. Tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya. Urang mah kalem-kalem bae, biasa bae. Deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae. Nu geus karolot malah main HP. Boga HP na ge 3 pan. Boga HP na ge 3. Tenang, da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an. Ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan. Ini kumaha coba lalakon duan, masyaallah karim. Nah iya deki rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh. Cirina kitu bae tah. Sanajan teu sare teu tunduh. Sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees nya. Teu hees. Teu sieun teh jana teu sieun. Teu sare nya. Lantaran boga kasieun, dahar teu geuna, nginum teu geuna, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari. Aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna anu gorengna datang ka dinya leres. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju leeh ka dieu henteu nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahan nya paling datang ka dieu doang ye datang ka liput luar misar mah 1 meter tuh luhur luhur cenah tah ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun
ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nah iyalah hati masuk hebat jasanya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu nusuk biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga iga imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kunona yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep cinta resep ya dunia teh ente be orang itu boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masya Allah karim tidaekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha mah usaha ke sia aju ngawarung eureun tani eureun
perkara ieu becak pamajikan kapan teu ka warung lah atuh deui urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal mah kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah ja usaha naga dititah ku Allah urang boga tanaga-naga nu Allah sagala rupa diatur ku Allah usahana make aturan Allah jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah yang kebutuhan urang yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal ieulah nu kitu ngaranna tawakal ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe kaharti ta ku sahabat teh hiji mangsa sahabat dagang make onta saenggeus dagang kana onta ka pasar tutup depan deui ka onta balik ke Madinah ke masjid aju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan nu Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul saya onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid sholat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang na nu Gusti anu maling na nu Gusti sabada Gusti eta hebat tah jelema tah eta hebat tak kos gitu karena papasrah sabada Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh segera tah segala ke Gusti sabada Gusti bae segera leh geus ye bae nang saya setengah jam mah beureunan terus bae aing balik aing ieu naik naon segera duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana nek balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh aju kukula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirnya kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nya ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nya ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup atuhun bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jelema teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacokotok bacokotok keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya Jamang Haji. Tadi ku yang di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ya. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut